tak kuring tiga bros untung teka hanap ngenaonan Aisyah kegituan ay buat saya lalir sia teh Tali Asis Channel mempersembahkan Wayang Golek. Tapi sebelumnya jangan lupa share and like. Awas ketinggalan, di subscribe ya. Tonton dan pantang terus Tali Asis Channel. tak kuring tiga bros untung teka hanap ngenaonan Aisyah kegituan ay buat saya lalir sia teh buat garelo mereka bawa ya si kayak ngomongin nular penyakit gitu mah buka bawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kabeh yeuh alah ampun teh Allah anyir kalenci mun disagede kitu monyong jauh toke nu kitu sia teh dasar geus lalir aja kagak naon iwung jauh-jauh gitu gitu Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh su nya abdi ge asa geus pangit teh jeung ieu nya dah cing emut-emut kaget kun nirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu putra mahkota Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar ieu nun aya makhluk aneh dah naon ieu kelenci agan lain monyet ih kalau lain yang menikah sehat gitu monyet enak ku monyet kesehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi kamulus gitu aing sia mah enak ku monyet lian kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meuni ngaplak ka sutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh dah bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal mau monyet kawinan mah gitu ka saha teh sia teh ka monyet suka teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curing sia karaos kana hatena monyet tuh wilujeng tepang wanara nuhun satria saha kakas keke kakasih ajen teh saha ngaran kaula teh Pandu ngan sakitu kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh eta teh Panudidin iya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah percaya teh Banar Kadu nya pami ieu ye
Semar Abdurrahman Bandar Putih itu mah. masih aweja Bandar Mujair alah ampun Atuh dari deket teuing atuh. Ai eta anu tukang sim kuring seung pinguin Semar seung cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing Hayang doraka meureun si eta mah. ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ai itu nu tukang abdi iya ayo ting ting Aduh, paingan gelis atuh. Paingan cantik, paingan samperenik atuh. Paingan kamula di mana kaula teh ti Astina sami sadaya abdi mah ti Ciniru Aduh, ayahnya ayo ting ting di Ciniru aya. Aya wae atuh. Kan maksud aya di ieu tempat dek naon kaula teh sejak milarian pusaka naon pusaka Jaya Kamulyan Jaya kemuliaan pusaka Jaya Kamulyan leres cagak tilu teh. yo ieu jelema Jain jelema darah tangga dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa Ih, beda ieu mah ya murid Ayub gitu ya. Ada bisa jadi teh murid Ustaz Ayu. ari hartina dat Wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean Benar atuh teh. jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh Ah, batuk eungap Eta nah mah sia teh mun hese-hese teuing asma penyakit atuh teh mah. ngaran kaula teh Hanoman uluh Amuing. ujang tobat Wah. Ingat ayeuna mah beureun. inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh Benar kungsi baheula Pak. anggar keneh di Garawangi Wisna teh ora karape alah Oman Sutisna teh. disangka teuing ieu teh upami teu lepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur Wah, zaman Ramayana. zaman Ramakawalon Ramayana. Ramayana kitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet Si kasindiran gitu. ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho ratusan tahun jang man Ratusan apa keneh ka kuring keladan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula penungsi. iyo aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua Sarua. Monyet kayak Cepanonan atuh. terus sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasung tobat teuing ieu jago baheula teh Kantos tidak malelah Anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasakti atuh eta mah sun gokong eta mah atuh jeung atuh eta mah sun heula Sundareca. alim di sun mah Atuh eta mah Sunda rencana. aya keneh Anoman dikersakeun kasepuhan
Gening aya di dieu timala. Kaula tepan senti dewa. Nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa. Dah. Ditingali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas. Benar cai. Nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina. Beres Tapi lah. ada banana atuh. Luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara Waspada. nya Dewa mah. sakti dewa mah Ya. matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa Dewa naon ya? dewa Kang? naon sia dewa la Benar. heuh euy Dewa sautet. Benar. Ieu teh putra mahkota Astina. leres di dieu sim kuring teh ada teh ngadunungan teh seun Nuhun. Milaria naon? pusaka Pusaka leres Jaya Kamulyan. timalan Wah, Sanes saurang puluhan sumping ka dia. puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna. Iya. Jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngukur karek nepi dina sangkang dina syariat. Laras. Teu apal hakikatna, Merukan harta karun. teu apal kana ma'rifatna. Mun buah teh mah karek sangkang jeung eusina. Encan nepi kana siki jeung mata holangna. Wah. Iya. eleh ku anoma nya euy Oh. eta pikiran eleh ku monyet Emutan tapi karek ku monyet no. dengekeun deui aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir Mikir. Nyingka ngasingkeun diri teh mikir. Lain ngasih. heuh nuhun atuh tugas eta teh Is kitu kasepuhan. Wah. Iya Kang. Milarian pusaka Jaya Kamulyan. leres Tuh. Jago mujang we tapi Palai penak, hoyong leres palai. hoyong mawi hoyong teh pangna nepi ka apruk-aprukan teh oh, tapi ka barangsak teh Pak. Jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor. nah Neneangan seuneu mamawa obor. neneangan seuneu mamawa obor kumaha Wah, cing. Nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun. Teu jauh tina diri geuning tong. kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana Mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna. Iya. Lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah pasrah kana kaweurana. Wah. Yo, Jadi jalma anu DP-DP hadap asor. hirup tong. aya anak Eleh kuanara ramah tamah teh. nah panggih ku monyet euy Heeh. Bener. da urang mata nana subur Murukan teh. Siki nama ku monyet we mata orang. atuh da melak sampe jadi sampe hakan seubeuh ti brawe hees teu mikir katuna teh Teu sesamat sampe we di kulub. padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pangurus Pengurus lain garepek tina sampe jadikeun kiripik keripik kecimpring. kecimpling Panepi ka sohor. nya Kecimpring sampe. kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru Kumaha teh? lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Melem Surabi Malam Surabi teu pirah. bari jeung buukna ge curiwis Aya we kena belas lamar. nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah Bener. tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make Nepi ka kinca. Make naon teh geuning teh oh bener euy
Tapi kan di Jog-jog mobilan geuningan. sedanan Sedanan. tak itu nu mikir mah Surat jadi dipecah deui panti ditu na teh kun payakun tah urang teh kabagean pikeun payakun ngalobakeunana da di ditu nama hiji sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa na eta. baheula bangsa urang teh ngejahoeun fried chicken teh ai fried chicken teh goreng daging hayam Daging ayam, peda make tarigu. pake tarigu nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang Tang teh ti Amerika geunan. dumeh ngaranna beda fried chicken oh nya euy. Wah, gitu tinggalin urang teh. Bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred tina pred teh Didenget teuing. Halu malaeun peret baut, peret tiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng indung bapa leres indung sok barang dahar osok jadi kekuatan bapak sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal moal mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tan aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa palatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri Murukan sawang. menang sararea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalauk di laut nelayan jelema lain nya da lain ucing saha nu nyieun siribna saha nu nyieun jaringna saha nu nyieun usupna saha nu ngasina anterkeun ti sisi laut ka dieu menang sararea nya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu Omui. ya aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy Gua kepikiran gua Kang. imah naon imah naon jo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh mah nya urang teh dituntut pantau janela teras WC geus we imah begitu atuh Imah, dari jero imah teh rupa-rupa. oh bener ngerti
pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah. Iman komplit imah ngaranna. Foto aya seeng pan imah. Oh eta nya nya. Ya, Timalan lamun muka sapah anjeun. Utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula. Saha eta nu sabenerna? Hah? Kujang. Aduh. Wah. Ya anu. Pangarsa sembah kapihatur Ulah salah nyembah anjeun. Anoman lain sembaheun anjeun. Teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan. Urang mah lintang ti saling bejaan. Siling wasiatan. Sarua pada makhlukna. Ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana. Jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja. Jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk. Mana kamuliaan teh? Timalan tah tina mulia, kapangih we mulia anjeun. Bakal pangih jeung kajayaan. Ya Pak Jidin Aduh. Hahaha we. Awas lu ngarti. Nah, iya bu benyit. Mung dibawa kana bener deh. Ese ese di lempengna teh. Ese dibawa ka bener. Kota malahu ala kulubihim teh nu kitu. Oh nu kitu teh. Ditutup hatena. Heeh. Geus dipanat hatena. Ditungtun ngelel, teu ditungtun ngelel. Naon ting? Dicitak siapa yang ngomong teh. Ai disebut kitu mu. Sarua jeung nyarekan anjing aing gitu. Tuh, ai kana goreng mah sakilat teh eta mah. Apa nih? Apa di dinya? Sabab poena di dinya. Leres. Timalan. Saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha? Anjeunna kene. Bener. Timalan Ngaku. Tak geus ngaku tuluy. Naon? Nyaksi. Sabab katenyo, sabab karasa. Na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun. Sagala rupana oge bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi pardotillah, bi ilmillah, bi kayak teh. Allah, ai bi teh naon? Rupa-rupa pan aya biona, bikayi, setan saya teh kabemina teh ka aing teh. Aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung. Bi teh kalayan. Kalayan kakawasaanana, kalayan kersana. Kalayan ilmuna. Tan matak naon akun urang Cek. da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna ayo ujug-ujug di aku we Islam ini jauh gawena ge acan Disebut Islam. adean ku kuda beureum teh Daing mun Islam KTP. ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan Benar. Tah nu matak aya kapangeranan oge tah ieu pan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan. ketuhanan Heuh. Saha bae urang mana bae sanajan beda agama. Tapi udagna kana rasa. departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad teh rasa teh Oh eta teh baingan. tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan mulasan asihan teh Ari yang seukeut mah. heeh Tatina kapangeranan timul kamanusiaan anu beradab.
sumut lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi ka hiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna, katiluna di dinya persatuan bakal katingali aljama. Pangihna dina bismillah. dina bismillah Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. contohna Sok sia udud atawa nginum. minangka abdi nginum ya Saha nu mere, leungeun nu dibere, sungut nu ngarasakeun, abdi saha keneh. kayak balik ya ngarti nu mere teh Leungeun. Leungeun saha eta? leungeun kuring Nu dibere saha? sungut Sungut saha? sungut kuring Nu ngarasakeun, kuring letah leta saha? letah kuring Saha kuring deh. anjir Di dia Dek diaku naon ku sia. Nu nulungan jeung nu ditulungan, contona gagaro sesok. gagaro Sata nu nulungan, leungeun naon ditulungan? sirah Saha nu ngarasakeun, kuring saha kuring deh. cepot Cepot mati inung bapa. Sanggeusna gelar kadunya. Naon? naon tuh Kamanusaan blegug. Tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. Dua jalur. Pamilih geus aya di maneh. aduh timbalan Nya, lah ku ayana bersatu hasil tina naon? tina naon Tina musyawarah. Mupakat. Cek rasa hanaan. Dina hate panita suku ngalengkah. Sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot sai tina teko mahekeun sai tina teko kana gelas. Bersatu. Jadi kekuatan keur anjeun sorangan. Saha eta? kersa pangawasana Teu jauh. henteu atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna Dengena awasna ambeuna bareng pan. timbalan karaos nu bulet pangihna mah ku monyet oh kamu bodoh teh nyo teh hirup teh nyo euy ka ieu kasihir kesabaran tinggal kasihir dewek teh kasihir kasirap Kapene ku pangabutuh pokona. mode Nabi Musa baheula kumaha Nabi Musa kan disihir ku Firaun Allah dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna Kapan diri teh keur kasihir, kurasa bohong, bedegong, muntangu, mung, sirik, pidik. Padahal eta teh lain hak anjeun. Sok tangtukeun, cerak deleg la ilaha illallah. Nya, eta cekel, kaleg-leg tak kabeh oge. eta we waduh pegangan hirup kamu iya bener Mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa. ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matu oh teu matu teh da motah ada mota angere sangsara di urang Ngarti sampean? leres pangarsa mararota jeung maruli Lamun geus nepi ka ieu nya karasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean. Aya pusaka teh hatina warisan. Nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep poe digunakeun.
bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta neangan sai nyuk curug leuwih teh teh nu Neangan sangu bari mau bokok. neangan kabogoh aya pepotongan teh sing tok ka mana karep yang ngomong teh Teuing si eta mah. alah neangan pijodoheun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue Eta. Teu boga. luar biasa Kakang Semar lamun geus apal kana jati diri eta Duh. nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin laras nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolek pangkek sacangeun pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh Oh. Loba di kadinya wae bulat beuri. iya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi meunang Jadi meunang. da eta ku duit Abong hukum dunya kan. jadi keadilan teh semu Beres. naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atuh tama Ora jamu. Teuing si eta mah. Pada karep mah. ngarti sampean nuhun pangersa naon nu rek disombongkeun ku anjeun Naon rek diagulkeun. naon nu rek diagulkeun ku anjeun anjeun dumeh anak raja timalan sarua tu jeung si cepot pada hakaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua laras seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal Moal. kalah lalumpatan sih Ayo kana keuyeum. tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangleutikna hargaan mana hargaan keneh bangket teri harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup Wah. Eta bakal leuwih ti 1 anjeun beres. lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur laras akhirna tidak pagawean bakal kitu tah Deh. Eta. nuhun anoman nuhun Nuhun. Kahartos kulen sakitu ge. kaharti kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong Sumuhun. buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ma amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pandu pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun Ieu. pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya Perjuangan. laras sok dina gawe buktikeunana Beres. tong loba omong geus kana sungut mah pasea Recok geus kana sungut mah. tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe anoman perbancana suta Duh, ieu inggih. abong kenawanara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tingali wujud Beres. uluh
kuja Ampui. abong dina habitat nanya Ih, leres kulan. kantun eta we titipan nanasin leuweung lestarikeun ye. Sumur lestari deui kulan. Si Sina horeng kuma urang nanya Kang tageni. Tabarokah we. sina arutuh deui kulan. Ah, Nah, make linglung. Kedah dicekapkeun pamirsa, kadeah tong hilapnya. Tekan tombol subscribe dan lonceng